oge wabil khusus deui ka Jokowi bungsuna. Itulah ketua RT setempat. Urang doakeun mudah-mudahan ieu lurah, ieu RT dina raraga ngemban amanah masyarakat, hakikat amanah ti Allah nu kahiji mak sing dikandelkeun daun ceulina. Kadenge kandel daun ceuli, nu kadua urang doakeun sing kandel kulit beungeutna, nu katilu sing kandel duitna. Naon pentingna kandel daun ceuli? Sabab seorang RT adalah hiji petugas anu tugasna maha berat tapi gajihna samet. Bener teu Pak? Aya RT na aya wanita rohan